Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika omat anak gera balik sing inget kaki kanini nuhun Gusti mugi-mugi hate pun incu teh dipengkolkeun mugi disadrahkeun hatena sina babalik pikir mugi dielingkeun Gusti tina kakaliruanana. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu ari nini amah mah bareng geus karuhan karna teu balik deui manehna gebrus bae ka pangkengna ngadon ngaguk-guk ceurik geus teu inget di kakolotan dinten teu oge puguh ngarasa melang kanu jadi incu kawasna bae karna teh terus bae keur apruk-aprukan bari sasab teu nyaho di kaler kidul damun seug make jalan nu bener mah piraku make teu kapanggih ku Widarma mangka-mangka kaayaan geus peuting pisan pantesna teh meureunan manehna teh sare di mana dugna. Teuing nana incu nini amah terus sumegruk maseuhan angel Ki Madraup jeung Ki Obing gaweana ting haruleng we bari cuma limba ngarasa ngahelas mireungeuh bubudena Aki Mursid harita geus puguh Widarma mah ti tadi oge manehna mah nyuuh sanajan teu kadenge inghakna tapi cipanon mah tetela terus mudal ngabasihan samak sapeuting eta kaayaan di imah Aki Mursid teh estuning rehe combrek ukur kadenge nyegrukna nini amah di pangkeng Widarma terus ngaruk tungkul neuteup lahunan sedengkeun Aki Mursid Ki Madraup katut Ki Obing sanajan masih keneh ngajarentul saurang oge taya nu pirajeuneun nyarita ukur pahenang-henang we bari panon mah pada baseuh keneh ku Cimata. Kanca dangu sadayana ari karna mah nu harita sasat keur pada nyengcerikan manehna mah keur jongjon we ngagedig leumpang geus teu nolih poekna peuting demerosea gelebugna angin anu nebak kana badana anu nimbulkeun rasa tiris nu matak ngahodhod. Kanca dangu nya pantes ku Widarma moal kapanggih lantaran pasalia jalan sasat patonggong-tonggong ari Widarma mah nyusulna make jalan Ciheke Ari karna mah lumpatna make jalan anu ka Cisewu
Lantaran ku manehna geus cukup dibalitungkeun. Yen lamun manehna ngagunakeun jalan nu berasna kacihike, pasti bakal kapanggih ku nu nyusul. Ieu sababna nu matak manehna make jalan nu kacisewu supaya ulah gampang kasusud tapakna. Naon sababna? Pangna karena ngejat. Memang gurat badagna mah teu beda tinu ditulup ku Aki Mursid. Manehna teh ngarasa wirang nu lain dikieuna. Nepi ka manehna teu mampu ngaragrageun anu jadi musuh. Ieu ngandung harti yen manehna teu bisa nembongkeun kabelaan kanu jadi aki. Sanggeus ku manehna kanyahoan yen pasurangga teu bisa dirubuhkeun ku gerakan si pecat nyawa. Nah kudu ku ilmu naon pasurangga bisa diragrageunana. Sedeng manehna sorangan teu boga deui pangabisa anu leuwih ampuh tibatan gerakan si pecat nyawa anu memang jadi andalanana. Teg manehna boga sangkaan buah-buah akina oge moal mampu ngalawan pasurangga. Lamun manehna heg teh nyaksian sorangan, kumaha mun nyata-nyata akina teu kuat. Sedeng manehna sorangan geus taya untupan pikeun ngabelaan. Tada teuing matak ancurna kana hate. Ieu sabab utama pangna manehna ngejat. Anu saterusna manehna rek tolab elmu deui kanu sejen. Ngandelkeun ti akina mah geus moal aya deui elmu panemu nu bakal bisa diharepkeun nu ampuhna ngaleuwihan gerakan si pecat nyawa. Kamana tujuan karna anu sabenerna? Ngan ukur nurutkeun indung suku. Kagadaog oge teh pikiran lantaran bapana nyaeta Pasuta. Kumanehna geus karong moal bisa dikumahaan pikeun nyumponan pangabutuhna. Anu matak gilig pikirna manehna moal waka balik boh kagadog boh kabungbulang. Lamun manehna tacan meunangkeun deui pangaweruh anu sakira beunang diandalkeun pikeun nyang hareupan deui pasurangga. Anu geus kungsi jadi lawana sarta anu karasa kacida beratna. Lainna naon? Ngan manehna samata-mata rek ngebrehkeun kabelaan kanu jadi akina. Anu geus tang we boga sangkaan tangtu akina teh moal pikuateun ngalawan pasurangga. Ngan manehna percaya sapinuhna. Lamun bener teh mah akina teu kuat, boh pasurangga, boh kijatun, tangtu moal nepi ka binasa. Ka anu jadi akina sok asal ngaku rumah saeleh. Ari adat pangadatan anu jadi akina, kumanehna geus kanyahoan. Manehna mah tara sungkan ngaku eleh, lamun bener-bener manehna teu kuat katitih pangarti kaungkulan pangabisana ku anu jadi lawan. Sanajan anu ngelehkeunana teh budak satepak carek wiwilanganana. Kanca dangu, di mana aya kahayang pinasti bakal manggih jalan sok asal daek ikhtiar. Saperti nu keur dilakukeun ku Karna ayeuna. Manehna teh sasat keur ngajalankeun ikhtiar. Dina lumakuna teh geus teu mikirkeun kana kacape, geus teu ngingetkeun kumaha tarahalna jalan anu kudu disorang. Carek wilanganana hirup neut paeh hos, hirup dinuhun paeh dirampes. Sagala geus pasrah kumabehna. Estuning dahar sakapanggihna sare di mana dugna teh sanyana. Antukna manehna anjog ka hiji lembur singkur nu ayana di suku Gunung Wayang. Reureuh heula sakedeung di sisi lembur. Pepes kesang init deui estuning teu puguh tujuan ka mana nu rek disungsi. Ku maksud tadi ge ngan sakadar rek nuturkeun inung suku. Bari sugan we manggih bong bolongan sarta pituduh pikeun manggihkeun pigurueun. Barang manehna keur jongjon ngetrik mapay-mapay jalan rondaan. Anu katempona harieum suni. Tanahna ngebul tarengtong pinuh ku batu.
kenca katuheun ngagidig tangka saliara paselang jeung eurih marapat sapanjang jalan. Ari breh teh hareupeunana rada anggang keneh sarta katempona samar-samar. Loba jalma nu ting sarebet sarta julung-julung laluncatan. Tapi tetep teu ingkah jauh tina tempatna. Malah tempo-tempo ngagulung nimbulkeun kekebul taneuh beuyedug nambah-nambah samar dedeleuan. Serepet jeleng jeleng karena muru ngadeuketan. Ari breh teh sanggeus deukeut bet matak ngaranjug kaget sarta leuwas. Si mana horeng anu keur galungan saurang dihurup ku tujuhan anu dikarepuk teh kawas-kawas bangsa deungeun tembong godegna ramos-bos tepung jeung jangot anu gomplok leubeut. Ari pakarangna ukur gemolan dipakena kisan bedog anu ting hariuk ngahujanan badana. Karena sajongjongan mah ngajengjen we nempokeun rada oge ngarasa kaget ku mireungeuh gerakan si ramos-bos. Dina cungcat cingcetna ngepeskeun panarajang sarta dina sakalian manehna nyabet ku gembolanana. Katempona teh asa aneh naker. Leuwih-leuwih ngarasa kagetna eta dina manehna ngalelepkeun badana nu tangtunganana jangkung kuru teu beda we ti tiang listrik. Bet teu beda tinu teuleum ka jero cai. Teu meus-meus ka tembong jeurimna. Nyaho-nyaho musuhna teh racleng malah sawareh mah ting gedepruk ragragan aya nu ngadapang atawa tisungkruk nyuuh lantaran suku-sukuna dibabad ku gembolanana. Tapi sanajan sakitu lingasna ngaran-ngaran dihurup ku jalma anu lain saeutik-saeutik jumlahna. Katambah saurang oge eueuh anu lemor. Nya antukna mah si ramos-bos jangkung kuru teh kadese oge. Manehna terus unur-unuran bari nutup badana ku subat sabatna gemolan. Nakisan bedog-bedog panjang nu ting hariuk rek ngacak-ngacak awak manehanana. Aw! Ngadadak si ramos-bos teh ngagero si horeng gembolanna amuradul ditobros ku congo bedog. Eusina aur-auran. Jong! Manehna luncat ka tukang. Hiji-hijina jalan pikeun nyalametkeun dirina lantaran gembolanana ayeuna mah geus teu bisa digunakeun deui. Tapi teu kuhanteu. Manehna nincak batu, cepluk tijalikeun. Geus teu bisa ditahan deui. Badana ngagebruk labuhna diuk. Bareng jeung si ramos-bos namru bari leungeun duanana nahan kana taneuh. Bedog-bedog lawan ting hariuk rek ngaut-ngaut badana. Si ramos-bos ukur bisa ngangkatkeun leungeun sabeulah dipake mindingan beungeut. Sedeng panonna peureum teu kaduga mireungeuh pating barasatna seseukeut bedog anu geus tangtu bakal jurus-deres ngahujanan badana. Hiu hiu trang trang trang. Bedog-bedog teh ngadadak ting koleweng. Malah sawareh mah racreng lelesotan tina ceklanana. Hiu hiu. Sinar hideung kokolebatan. Disusul ku pating galebruna badan-badan manusia nu ragragan. Teu beda we ti bubuahan murag. Berai si ramos-bos beunta kaget lain memeusan. Mireungeuh musuh-musuhna nu keur waktu tadi rek ngacak-ngacak badana. Ayeuna katempona tinggal lebru bangun ripuh keur dihanca ku hiji jajaka nu sigana ngagunakeun iteuk hideung sabage pakarangna. Non bakuna setan. Siang adon ilu biung karena urusan batur. Nu saurang nyorongot. Pangawakanana jangkung badag simbar dada. Kawasna bae kapalana di antara eta nu tujuhan. Memang teu salah. Urusan batur, urusan umum, urusan batur papada manusia deui. Anu mata kaula pipilueun. Karena nembalan bari ngajega ruyung kaumna nyilang hareupeun dada. Tadi teh bareng manehanana mireungeuh si ramos-bos rek dihujanan ku bedog-bedog anu geus ting hariuk. Karena ngarasa teu tega lamun si ramos-bos kudu binasa kalawan dicacag lir anu rek dijieun perkedel.
Eta sababna nu matak bedog-bedog anu tinggal beres kana badan si Ramos-bos teh loba anu racleng sarta jelema-jelemana ngadadak tinggal lebru lantaran kalawan sakilat naker karena luncat ka hareupeun si Ramos-bos anu geus teu bisa budi. Saterusna manehna ngayakeun panarajang anu hasilna matak ngagetkeun si Ramos-bos jangkung kuru. Mireungeuh kahebatanna karna anu lain taksir-taksireun. Alah, ngejablog sia. Urusan aing deuleu. Ieu teh lain urusan sia. Nyingkah ka ditu, ari teh hayang kojor mah. Da perkara paeh mah lain urusan Andika. Oge lain urusan kaula. Nah Andika bet ngalangkuan kawasa. Bukti baraya. Kuangkan tadi mapan Andika sabatur-batur teh geus ujub rek mateni kisilah. Karena bari ngareret ka si Ramos-bos anu harita geus hudang. Nah, tapi kumaha ayeuna buktina? Kisilah teh geuning masih belajag teu sakara-kara. Lantaran pangeran teu ngidinan yen manehna kudu maot ku jalan panandasa Andika sabatur-batur. Aduh. Pinter sia ngomong mah. Kan itu deuleu. Ka pasar rek ngahuntu mah supaya loba nu mere. Ngecewis ka aing mah paling-paling oge dibere bedog deuleu. Si Sambada bari medengkreng nembongkeun lelewa teh kagila. Pinter cerita, pinter main. Si Ramos-bos na malang bibirna uriwih nyengir nembongkeun huntu emasna nu redes. Kojengkang manehna kanu bala. Si horeng nyokot sulingna anu teu kungsi digunakeun. Bisa dipake pakarang lantaran dijieuna tina logam. Kojengkang deui nyampeurkeun nangtung ngajega gigireun karna. Nya rek mere bedog maka dieu atuh. Bilaur kaula teu boga sosorenan. Lumayan lah keur meulahan suluh. Lelewa karna oge teu kurang-kurang garangna. Jadi boga rasa hayang ngaheureuyan. Beueur narokeun hulu sia deuleu. Si Sambada bari ngahiukeun bedogna. Bener-bener rek dipake meulah silah karna. Tapi karna teu cileureun. Sakilat ngolebat ka gigir serong. Ana Malik ruyung kawungna barang hakan. Bolot tuh kana pigeulang anu keur nyekel bedog pinuh nafsu. Si Sambada ngagero leungeunna ngadadak merengkel, bedogna mecleng. Meh bae ngahakan babaturan sorangan, lamun teu kaburu ngejat mah. Tapi kulantaran rusuh, jadi nimbulkeun kurang deuleu, kurang titen. Kamana manehna nya kudu ngejat, antukna jadi nembrag babaturanana. Anu ditembrag puguh keur balangah, lantaran mata sapinuhna keur dipake neuleuh musuh. Anu antukna manehna teu beda we, tinu ditubruk muning edan. Duanana ngajurah roh patumpang tindih. Batur nu sejena teu loba pamolah. Neuleuh babantengna kawirangan lantaran bedogna macleng. Jungjleng laluncatan bari bedog ting hariuk matak seber anu nempokeun. Tapi si Ramos-bos nu ayeuna geus nyekel suling logamna rekat maju ka hareup milu nandingan lawan babarengan jeung karna. Nu teu talangke ngagunakeun ruyung kawungna. Wakyuk subat sabet ngababad pigeulang atawa bincurang. Dibantu deui ku si Ramos-bos. Sanajan bener pangawakan jangkung kuru lir congcorang, tapi gerakanana mah kacida tapisna. Lawan-lawana mineng katipu ku taktikna anu disebut gerakan orai sinduk atawa kobra teuleum di walungan gangga. Dina ngaborengkal deuna teh becanghul gigireun lawan. Suling logamna nu dijieun tina wajah geus pasti we ngabeletuk notog iga burung. Anu ngajadikeun lawan-lawana loba nu ting jarungkel iga-igana asa potong. Teu matak heran. Dina waktu anu ngan sakotea pisan, si Sambada katut genepan baturna jadi bubar katawuran. Bari saurang oge taya nu walagri. Mun teu igana ngagempang geuneuk tapak ditotog suling. Pigeulang atawa bincurangna pada buka kang bareuh lantaran dihakan ku ruyung kawung.
Dina malang pretna teh teu beda we tinu keur arulin jejengkean ting araclem ingkud-ingkudan. Geus karuhan musuh bubar. Sira bos-bos gancang ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman, tanda nganuhunkeun. Ayeuna mah geus bisa kanyahoan. Manehna ngaranna Behram, urang Bongbay. Ari pacabakanana dagang ubar-ubaran khusus pikeun ngubaran nu dipacok oray mati. Sajabana ti eta manehna teh bari ngajalankeun praktek ilmu palak atawa nerangkeun nasib manusia ku jalan ditempo gurat-gurat dampaleungeuna. Harita teh manehna balik ti kontrakan. Bebeunangan duit teh teu wudu loba oge. Ieu sababna anu matak dina balikna diparegat ku si Samba sabatur-batur nu maksudna mah rek dirampog. Ngan hadena teh kaburu katulungan ku Karna. Anu ngajadikeun awakna salamet sarta duitna oge teu coceng sapeser goeng. Ukur buntelan wadah ubar-ubaranana we nu ngangkarawak soeh. Teu kanyahoan kumaha babadamianana. Karna ayeuna jadi milu ka Tuan Behram. Anu pikeun Tuan Behram mah memang maksudna butuh ku pibatureun. Turug-turug pikeun ngebrehkeun ka tumarimaanana lantaran rumasa geus ditulungan. Atuh pikeun Karna babakuna mah manehna kataji ku ulina Tuan Behram anu dianggapna aneh tapi ngandung daya gerak anu kacida hebatna. Sugan we bisa diguru pangartina. Ku jalan kieu maksud manehna teh rek nambahan pangawuruh deui. Sugan we kalaksanakeun. Kanca dangu sadayana rentang-rentang ti kajauhan aya nu keur leumpang bangun antarenaker. Dangdananana saring set pageuh, wandana kewas tur sieup. Bangun teuneung taya kakeueung. Dangong gandang taya kahariwang. Gurat-gurat dina beungeutna ngebrehkeun anu sugih ka wani. Wani dina bebeneran lantaran riukna teu bangun angkuh. Tapi yakin percaya karena kekuatan diri pribadi. Pamuda jaja nu harita keur leumpang ngambah jalan nu ngabulumbung. Geus ngadeuketan ka lemburna. Sanggeus manehna basa ti heula teh anjog ka Cicapar babarengan jeung Ganjar, anakna mandor besar Arman. Ngan ukur meunang sawatara poe ayana di Cicapar, campur gaul jeung gumilar katut pamajid. Darilah manehna amitan rek neruskeun lalampahanana pikeun mulang ka lemburna. Kahiji tina geus ngarasa sono kanu jadi inung bapa. Kadulur oge sakur babaturan katut tatangga anu mangkuk di lembur. Kadua lantaran boga pancen rengse keuneun. Pesen nu jadi guruna pamurtala ti kandang besi. Nyaeta pikeun maluruh Wijana anakna Gumilar. Anu baheula leungit diculik ku Bah Jagur. Atuh anu katiluna manehna geus ngarasa kangen. Kabebeureuh maneh bebene pamepes hate. Nyi Edah nu pantesna teh teu weleh keur ngadadago. Da tepung lawung aya tauna teh. Teu wudu we gambaranana mani asa napel dina bibir panon. Teu beunang disupadulang, teu beunang dibebenjokeun. Senggal hideung sabaranca tembong lelewa nu manis. Harita teh geus ampir nepi ka lemburna. Ya sababna jaja teu buru-buru gurung gusuh, lain kulantaran teu sono kakolot. Ngan sugan we bisa tepung jeung Nyi Edah samemeh datang ka lembur. Anu biasa mah sok ngadon nguneur di kebona sisi pisan jalan rondaan. Tapi rupana Nyi Edah harita teh keur kabeneran teu kaluar ti imahna. Dari kebona ge katembongna kosong, taya jalma saurang-urang acan. Bus manehna ka lembur, jempling teu beda we ti lembur kosong. Puguh usum magawe di sawah. Barudak oge kosong, teu kadenge kecat-kecetna lantaran
pada milu ka sawah. Resep ulin jejeblogan bari ngukui belut. Mun kabeneran menang dialungkeun kitu we kana durukan. Geus asak kakara dijahit. Di daharna ketempona teh kacida nikmateunana sakitu teu sirikna pagalih jeung lebu. Kuncung-kuncung teh jaja muru ka imahna. Panto hareup dikunci koreleng ka tukang nyurungkeun panto dapur bet muka bulubus we asup. Paingan da aya adina nyaeta si Ombi keur kakaratak kana galar neangan katepelna. Keur naon Ombi? Jaja nanya bari cate unggah kana golodog. Si Ombi nu keur tetarekelan dina palang dada teu kira-kira ngarenjagna. Ret ngalieu ka tukang ari breh teh lanceukna geus asup ka jero imah. Eleuh Kang Jaja. Si Ombi ngagentak tu turubun nyampeurkeun. Cager Ombi. Jaja bari ngerewek kana tak-tak adina. Kacida ngarasa sonona tepung deui jeung dulur teh. Sae Kang Jaja? Na meni ngampleng Kang Jaja. Ih, apa neangan pangabisa Ombi. Nyiar ilmu teh henteu gampang-gampang. Ari abah, emak angkat ka mana? Ka sawah. Sumohon Kang Ja, sakedap deui ge arui. Ari eta sok rajin ulin ka dieu Ombi. Sanajan kanu jadi adi, Jaja bangun asa-asa naker, rek nanyakeun teh. Saha Kang Ja? Cek edah. Ombi bari nyerengeh. Nya, ketenan we mung ayeuna mah rada alit. Nakunaon gitu? Gering Ombi. Jaja ngariuk reuwas. Henteu. Mung emuteun kanu nyaba we panginten. Si Ombi nyarengeh deui, ngagonjak nu jadi lanceuk. Ke atuh emak urang susulan nya Kang Ja. Ombi nyarita deui, bari sukuna geus ngalengkah turun kana golodog dapur. Keun bae Ombi. Ari maneh keur naon tadi teh kakarata kana galar? Nuju milarian katepel. Kapungkur teh asa diselapkeun dina galar, namung teu aya geuning. Ih, atuh geus gede ayeuna mah Ombi teh. Ulah sok katepelan bae. Bisikeun kana sirah batur. Jaja mah patahan. Moal atuh Kang Jaja. Da ieu mah bade di sawah we ngatepelan jalak. Manasina Kang Jaja kapungkur. Ngabelentrang kana sirah pasamsi. Gue jadi katempuhan. Kedah ngasuh Cek Edah. Ombi ngagonjak deui lanceukna. Hus. Ombi masuk katutuluyan. Jaja nyerengeh milu seuri. Memang nya. Bareto teh keur manehna lenger. Di lembur ngatepelan tangkal muncang. Hayangkeuna kana buahna. Nah atuh, bet lain muncang nu keuna teh. Ieu mah kalah ngadius kana sirah pasamsi anu keur moyan manaskeun sirahna anu kakara meunang ngabolenangan. Nya teh wudu pasamsi teh ngambekna. Eta we Jaja teh mani dibeberik. Sabot keur kitu, ari kulutrak teh Panuria datang ti sawah bareng jeung pamajikanana. Atuh teu kira-kira karageteunana. Barang di imah nyampak Jaja keur guntreng jeung Ombi. Jaja atuh barang breh inung bapana daratang. Ngagentak manehna muru ngarawu dampal sukuna. Teu kalis ku sakitu geus kagedean. Teburung manehna nyurudut bari nyuuh teh. Atuh inung bapana nya kitu deui. Duanana oge pada ngecelakeun Cimata. Cimata kabunga lantaran tepung deui jeung nu jadi anak. Sanggeus aya tauna papisah sarta taya beja-bejana acan. Teu catur kumaha nu sosonoan. Jaja saterusna ngagorah ngadongengkeun lalakonna sajeroning aya di pangumbaraan. Kabeh ditetek gemet taya nu kaliwat. Nyaritakeun kahebatan guruna, nyaritakeun mitra guruna
nyaeta Gumilar nu mangkuk di Cicapar Garut. Nu budakna leungit oge nu dipaluruh bareto teh ku Pamurtala katut Pak Irpai lantaran diculik ku Bah Jagur. Nu akhirna Jaja nanyakeun Surya, nah aya luntalanto deui kadinya lantaran aya bejana di Garut. Tapi geus ngablecet deui. Nu akhirna Jaja nanyakeun pajaratan Pak Irpai alias si bongkok, nah sok dipiara atawa henteu. Ih, puguh we ujang sok diurus mah. Unggal bulan oge dibersihan. Mun teu ku bapa sok ku pasamsi atawa nya ku sawe. Da ku kabeh oge tara diantep. Ari perkara si Surya mah tiba heula teh age da geus tara temong ngulampreng deui ka dieu. Bapana nya kitu keneh teu daekeun diganggu lantaran sieun dirulung ka lemburna. Malah Abah jeung Pak Samsi kungsi ngadatangan Pak Sarkawi nyaeta kokolot lemburna. Pokna teh ka Abah, manehna katut baturna salemburna nu sejen moal pipilueun kana urusan Bas Jagur teh. Lantaran di lemburna geus katotol jelema nu teu dipikaresep ku babaturan. Gede hulu pisan pokona mah. Umangkeuh teuing kana kadugalanana. Ceuk Panurya mere katerangan ka Jaja. Keur kitu kulutrak deui Pak Samsi nyampeurkeun. Kabejaan ku Ombi yen Jaja geus datang deui ti panyabaan. Waktu keur ngalobrol teh Ombi mah ngabelecet we. Maksudna rek ngabejaan Nyi Edah. Ngan waktu keur cacarita kapergo ku Pak Samsi. Atuh pok we sakalian bebeja. Geus kitu mah jojol tatanggana pada daratang narepungan. Teu ngurus di kacape. Kakara daratang ti sawah. Nepungan tatangga mah memang perlu. Komo deui ninggalkeun lembur geus aya tauna. Kabeh-kabeh pada ngarasa sono. Atuh lapur Jaja teh teu bisa kaluar ti imah lantaran kapaksa kudu milu nyang hareupan semah. Mangkaning tadi Ombi teh geus ngaharewos. Cenah Nyi Edah geus ngadagoan di kebon tukangan imahna. Atuh kapaksa we nepungan teh peutingna. Bisa dipalatukan heula ku Ombi ngabejaan Nyi Edah supaya ngadagoan di kebon tukangan imah. Tog moal ka imah mah teu luaseun lantaran tangtu bakal disanghareupan ku Pak Samsi. Kuriak metak jadi gamah we. Moal samemena bisa ngabudalkeun isi hate anu geus sakitu lilana dipendem di jero dadana. Rongheap Jaja datang. Nyi Edah bener we geus manco ngadago dina bangku nu biasa parantiniis. Mapag nu ngarongheap teh teu gerecek. Da bisi mata gareuwah kanu di imah. Padahal boh bapana boh indungna memangna geus bisa neguh ka anakna nu keur ngulutrak. Kaluar ti imah make jalan dapur. Pugus katiten samemehna. Gawena ngan ciling cingcat we kawas hayam keur nogan. Lengo deui, tempo deui, ngareretan jajalaneun. Moal salah keur aya nu diarep-arep. Wuri-wuri Jaja datang. Nyi Edah jadi beda pamolah. Tapi kolot-kolotna henteu geruh. Puguh ngarasakeun memeh kolot teh ngalaman ngora heula. Alah, haturan. Nyi Edah ngabageakeun ukur kusora nu teu beda we ti harewos. Tapi getarna atra tetela ngandung rasa katresna. Nuhun. Damang Edah teh Jaja oge pipilueun ngaharewos. Ngabarengan geterna jajantung nu geus mimiti moyeg. Kaoyageun ku pamulu bebeureuh teu salah rada haropak. Teu beda we ti udang gering. Sae sawangsulna Kang? Berkah nu sapertos nu teu damang geuning. Jaja bari geuk diuk dina bangku, ngarendeng ngan rada anggang, neuteub pageuh.
Sumohon. Dedeh teuing. Tos lami nu. Mun kongang mah hayang ngagalentor. Tos lami. Ya salami nangkang angkat we. Leuh. Nyawa tos teuing. Kunaon di landonganana nu? Panyawa teh asa bandel-bandel teuing. Jaja ngariuk kaget. Tapi kadeudeuh nama Ebreh. Dina geterna sora. Teu di landongan. Ai. Nah atuh. Edah masa pertos nu teu nyaah kana salira. Jaja mani gregeteun. Mani teu kuat mireungeuh lelewa nu keur manco hareupeun. Bet mata kiung lanjung. Mun geus kapimilik mah. Dina nembogeun ka sono teh. Mani hayang ngarau mangku. Onda. Daya pilandungan atuh engkang. Soranya edah mani halimpu kadengena. Ngagalesar kana ceuli. Katambah deui make nenggorkeun kletna. Nyacas Ebreh kacaangan ku cahaya bulan nu kakarabijil. Piraku dah. Jaja beuki kaget. Nah panyakit naon? Mana taya pisan ubarna? Laras engkang. Di dukun subuh, di tabib sepi. Mari landongna teu damung aya di salira engkang, di candak katebihna. Nyedah ngagelenyu. Imut mani ngabarasat teu beda we ti kilat nyamber. Edah mah manawi teh leres. Jaja males imut. Tapi ari dada reng hapranjug. Dada eta oge laras atuh. Panyawat edah teh. Moal tiasa sae saupami landongna teu dipasihkeun ku engkang. Nya edah nenggorkeun deui keletna, nambah jaja. Nu teu beda we ti nu katuralengan. Nya sumangat teuing Nung. Namung jaja teu kebat nyaritana. Namun kumaha Kang? Ya ada ayeuna mah anu siga kaget. Kumargi landongna teh ayana di hate engkang. Di canakna oge kedah kumanah Nung. Karsa jaja ngarenyu bari neuteup deudeuh. Atuh di piwarang oge datang tos beda pada dibantun. Ya dah males neuteup teu kurang-kurang deudeuhna. Baeu atuh Nung. Jaja rupana wae geus teu sabar deui karawak we kana leungeun Nya Edah ditarik lalahunan. Nya Edah teu baha puguh tahun-tahun ngarandapan brang tahate. Lelembutan tara ngancik ngalayang saeneng-enengna. Ngilik-ngilik ngintip telik panutan nu keur ngalalana. Ari ayeuna jongok amprok. Majang elek di hareupeun. Nu pikeun Nya Edah mah teu beda we ti kembang layu kurang cebor. Ari ayeuna ngadadak disiram ku cikahuripan. Munasabah lamun ngadadak cenghar deui. Nu antukna panutan dibageakeun. Dipirig ku hiliwirna angin anu ngahariring lirih. Disaksian bulan ngemprai moncorong nempokeun. Bentang-bentang ukur silih kicep ngisarahan supaya ulah kamalinaan. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.